Gua tarawang berat amat yuk anjing. Bro. Awisan dapur. Anjing Jaro. Woi setan, ulah narik ke tempat setan. Aing Jaro ku pokok. Awisan dapur tadi panggul ku goblok. Mana bos setan yang di sawah bae? Si anjing dong narik kan aing yuk. Aing. Setan doang. Aing. Setan doang. Setan doang atas Jaro ngagawekeun bae ka Hansip. Karena saya udang setruk. Karena kekeungan dong saya beh yang ngagawekeun Hansip. Ya berat abis dapur, yang bongolak kabeh. Setan doang. Tiada guna aku hidup sendiri tanpa Tiada guna di anjing kesrek dong dia. Wait, Nasib, wait, ayo Nasib, naon. Enggak kan Hansip. Ngagawekeun kumaha dia mah. Kita mau abis dapur. Atuh adatna bawahan mah dititah kuno atasan. Kudu nemah rumah sa. Tiada guna dia gunana. Aing bari digawekeun. Iya urang nyanjapan meureun Hasip mah boga nangan nyawana doang meureun. Atuh tiada guna dia mah ditahna kok kalalahan jasa Hansip ditah mawa awi sadapur. Mentak mah awi pucukna. Buku awi bongolak kabeh teh kawa, tadi bawa. Ngagawekeun media mah. Buku gajina kita sesuai Hansip mah. Setahun 50.000. Mentak mah gawe dong MG. 3 juta sebulan. Mantep permendaek aing. Kudu jadi dampal jadi suku. Itu man sekalian. Setan doang. Atung ke halasi pulang harang-harang laguna ada mama temen keluar sampai herang nak itu. Punurus tunjung dia sama dasar banget uang kenteng keser. Nah sorangan pan kenteng keser karena atap bocor bae. Eta beungeut dia doang kitu. Atuh kudu rumasa jadi linmas mah. Kudu nurut ke atasa. Atuh dia mah jeung Cip ngomong-ngomong gaji. Atuh pan di Kabupaten Lebak mah Hansip eta linmas atuh sakitu nek kumahakeun teh ditu nagengan kur sakitu. Justru ku ari diayakeun MBG jeung anak dia nyatut isuk-isuk. Ih, kudu kurumasa dia, kudu ngadukung dia karena program MBG. Ya bahasa MBG cina anak dihapus. Atuh kadinya nama ro setahun yang sakit udah 50.000 ho, temaido. Dan alhamdulillah baik. Dan baju doang, hari baju gagah seragam tungkrang tangkring piraku. Anak dahar jeung dukut tong kebodong kol bedia mah atuh udah mikir setik mah. Ku tuluy masa ka Hansip pekornya sekali. Mus bahasa ngapait alabat naon bae 12 setan. Enggak tenang sih, tenang. Engke Kujaro, tenangnya. Engke Kujaro diusul, diajul ke kaluhur. Siap. Masalah gaji Hansip yo. Oh, benar. Ayeuna kan setahun 50.000. Engke Kujaro diojok kaluhur. Alhamdulillah roh. Diojok kaluhur. Minta keringat kan biaya nu gaji nu gede lah gitu. Alhamdulillah. Nah, paling enggak eta Jaro bisa ngusulin kayak paling 75.000 setahun. Astagfirullahaladzim bro. Aing media mending ulah naik, mending ulah diajul. Terus aing dikikiraeun. Anak aing dahar naon naik 25.000 dia mah diarep jelema pada di alam aura duit anak buah manak dahar teu modal los. Oh dia mah itu rumah sak aing teh karunya di arah tenaga doang aing medak masyaallah dasar goreng aing dihina-hina bae. Enggak sip geus laguna dia mengosoi segala macam eta dinya orek tani kunaon bitis dia atuh geus dia mah aduh aing mah sip serba salah diajul ku Jaro diajukeun nek ditayakeun gaji ngosoy keneh bae. Ari kitu dia hayang sabaraha sip setahun yang saya sabaraha. Ya tadi nanti 60.000 jak kuari jadi nama dia 75.000 ku Jaro ke. Diajul diusahakeun. Coba pikir ku Jaro. Kudu akal sehat ku Jaro dipikir. 70.000 menang naon. Ulahkeun setahun ro. Tunggu sajam 2 jam gebeak pake urang ngarokok bae ge. Gua geus naik-naik puluhan tahun huntu geus arompong aing kada tah. Arompong huntu aing geus naik-naik. 25.000 mending pangkat beus dia ku aing anjing kesrek doang. Ngas kadia coba kadia naik kana amben naik ulah dinya ulah ngoso dinya jura gage kana gawir Jaro di banu ribu ke rumah sakit sing ngasih kadia nya kadia solusina kumaha dia mah ngomong-ngomong barang hakan diomong ih anu bener solusina kumaha kadia loba solusi mah jalan keluarna ulah lagi ngosoy bae jing dia mah doang lentah darat ih nya heubeut beungeut bang kenteng keser kumaha solusina ieu ulah sampe eureun Hansip jadi linmas ieu ro kumaha solusina kumaha ngadeng Hansip menjelasna ieu. Jadi kieu sip solusi nanya Hansip kan rowog barang hakana dan anu diomong barang hakan diomong. Ieu kan kuari loba MBG di Bahbul aya MBG di Mandeg aya MBG di Cidalung aya. Aya Cidalung. Nah, otomatis kan eta MBG teh loba sangun teu kadahar. Jelema ngararo teh. Daripada kapicen mending pulungan ku Hansip.
Di bawah aja dihakan gitu aja. Limbah eta mah. Atuh, oh lesting limbah ge gitu, jauh sangu eta ge. Roteh lah urut batur gitu. Aing atuh naon aing bebek dia mati tangga dahar sangu limbah. Harus ke bebek. Elok ini para ban urut limbah jeung saya oncoman teh dong oncom. Makanan eta dong bebek urang nyos-nyos bek yo. Atuh mau kahakan kata lagu bang aing bener goreng ge. Mana urut saya bege urut limbah naon. Pantes ke para ban bebek kan itu kuna soang, sapi. Atuh sip eta limbah limbah dia mendesar ko jeung bebek geus teu nyaho dia membeungeut dong bebek. Ngomong bebek, budong bebek kok nyaan dia dong bebek. Atuh eta limbah sangu daripada hook gitu di pulungan. Gampang diayak mah dong keusik gitu disaring dipicen santena. Jadi goreng disangrai deui ku dia ngeunah eta ge sangu ieu. Dia malen eta kulater mah kulater modar dia. Sangu pan eta nyawah ti tandur sampai ka ngoyos. Hayang menang di bijil sangu bangeus nama ngararote. Eta MBG pan lumbah naon badu kita sip eta lumayan dia beuteung kapara bantah anak pamajikan mah urutna euy. Aduh dia letak ku dia. Atuh ku endah nama endah bener endah dipoe digaringkeun duang cangkaruk di dahar ku ngol poe be mata urang gijian eta mah yang sanggu basi dipoe nu aya ge beuteung jarendol bareuh buci truk behulul bela lojut mata lalakong penyakit disiar-siar mau datang sorangan kumaha eta dasar jaro masyaallah beja. Dia mah kamu wae eta di sok kamu wae atuh dikir ada sok kana mah jeung ku Daniel bae. Awi tadi mana Awi? Aya di ditu Awi mah. Atuh bawa ka dieu. Awi cokot. Engke masalah Awi mah heula gampang gaji heula yuk ngomongkeun heula pastikeun. Geus gaji mah geus pokona mah gaji mah ke daripada hansip eureun jadi hansip kitu nya. Jaro ge hook lah lamun hansip eureun mah kitu. Jadi jaro eta kaleungitan lamun hansip. Geus ditaikeun 1 juta belah satahun. Jatah mah dagingan alhamdulillah ro. Ajeuna mah kumaha ngaberan jaro nomok ta burung sing eueuh ti ditu ge eueuh ti pusat ti luhur geus ku jaro burung eta mah di nomokna. Geus teh. Ngan Awi mana Awi cokot baka dieu. Aya ditu ke dieu kelember ro. Atuh pan tadi geus diuk sip. Cokot Awi. Nah, Awi cokot. Barang titahna pan segala dititah. Barang naik 1 juta ge penting uang MBG pegawai GMP 2 juta sabulan. Karena 1 juta panitahna dan suku doang teh si banyoan mana awina bahurat si anjing dong nak mana awina burat si anjing enak dah anjing, burat ro. Burat. Daeku gelap dia sip. Mawa Awi opat cikim nipu purukungan kitu lagu naon. Berat Awi nabongola doang. Berat kumaha aja etangan opat pantung doang ka mana saparo deui. Pandian warana mah meureun eta hampir nek sadapur kudu digempur. Sakit doang Awi, sakit doang. Weh, Deui, bulo, bata dina ge sabaraha boa eta loba teh sadapur eta ka mana eta? Pasti nama paburang saketa di jalan eta. Eus teu yakin aing mah ieu, dia ngan sakikeun teu yakin. Sakit doang. Teu yakin, pokona mah da ieu raclay di sepanjang jalan ieu raragagan ya Awi ieu. Sapiraku aing mah Awi kasakieu ke opat pantung dia mau pupurukungan. Jadi talina ge kendor tah. Coba jaro ngecek. Astagfirullahaladzim. Gantarawang ya hansip dah ko aku pongo ja ieu piting surang kelah Awi di dieu raragagan deuleu. Pan kana gagan tekar ko nyatu bedu omong-omong. Atuh astagfirullahaladzim. Hansip. Kupong teh saya tadi aku gelap henteu dialah aing. Hansip. Coba kan dicari Hamja. Bedul kolot Bang Ja. Aduh. Aya naon ro hansip kahesan tadi setik mangalayap kuat kan tuh. Kade. Coba kade. Coba ieu deuleu ku mata dia herangna ieu. Mat deuleu ta. Pan Awi meureun si surang kah ieu. Atuh eta Awi. Atuh nek rangku dia ka di. Astagfirullah lain dibawa kabeh. Kana dibawa saparo. Kuho dia mah gagawean pan saing teu ngaradik. Pan ieu Awi meureun ieu jeung nyen tuturus. Yang tuturus kacang. Asup nama kana MBG di bae. Geus ay. MBG ya. Dia mana otak dia. Otakna MBG kuarina pernah saing mah. Lah stay itu terus santai nya kacangnya MBG mah digolerkeun bae kunaon. Asal jadi BG ka mana buah kacang. Dia mau pengalaman jasa jeung gawekeun hasip. Mobilan MBG ini modal pun hasip daripada teu menang MBG dia mah. Geus cokot hiji ke kitu ampihan ka ditu hatu rengsekeun ka kitu ka saung ka ditu.
Mana mana? Ngesing nama mana ge pilihan bae. Ay, capek ay. Astagfirullahaladzim punya luta kok dia mah. Ih, Aing, pongo dia tadi dia ngeteken gaji dia punya roti anjing dong bang. Ih kalah ngalah sih dong. wih. Ketincan. Aing, Wih, wih, wih. anjing dia sih ngelunjak dia kajar dia. Kahayang yang dulu nyak sekelas sanksi. Makar ya. Hakan ku dia nenggelin dia yang dia tadi cep dia jeung awi nenggel dia. Modar los dia hansip lah. Namanya hansip bangkawat. Wasal beta ngomong kepuguh harum mamaran ka jaro. Eta hayang dulu nyak sekelas hansip. Modar numbres jangan beuteung deui listingna jadi nirok kidul dia.